Cetan. Iya. Eleh aing. Guru-guru di aing mah. Oh. Jelema pejurik. Sasa ya? Ye. Mana laing? Geus saha? Kenon di dinya. Ih. Stres lah, tes ya. Aing tes gelut aing eleh. Gelut aing. Nyari awak aing. Gelut aing. Geus gelut jeung saha? Tidak kuna eleh, panjang, lambang mah hiji 2 hiji. Ya jeung sama aing lah, aing koroyok aing. Aing nyari awak aing yo. Tolongan aing, tolongan coba. Itu. Wah, aing tolong. Ampun dah. Boleh dia biasa. Aduh, tolong meureun. Sia aing nyeri jasa ieu, aduh, main patogeun bae. Ngomong, uyuhan poin tolongan geus sia. Aing cager tambung. Iya, ulah gitu-gitu amat bae nolongan geus sia. Tuh hayang lah aing, bas aing bas dendam aing ya, aduh aing koroyok nyari jasa aing. Itu kata ubaran aing ya. Kalau aing geus sayang ade mah, tungguan di dinya. Budak kamarana? Budak mah keur ngajaragaan di dari itu. Laju orang di duaan baik. Ulah kaduluna ge duaan. Atuh ulang agas ya. Biasa bae atuh sia. Iya men. Jangan sopan amat sia. Ulang agas lah. Woi, sepi amat ieu. Cewek hiji atuh nu lewat ieu. Sabar lah. Kayak lewat. Wih, cewek tuh. Mana? Cewek. Mangsa ieu. Udah mah. Ayo. Apa sih? Ayolah dipindah ya. Ya Allah. Udah. Udah buang mah. Yang ada mah. Cager. Pabina-bina bisa bubaran teh. Astagfirullah. Aing cager tambung. Aing cager. Ya. Kuat. Yang mau anu ngelehkeun. Masa? Ih, budak. Ditulungan. Yang minum aing. Oh, cina ge, ecek kobakan naik. Kobakan teh naon lah. Bang minum aing. Garing, kalau garing. Bener tuh nyotanya. Kumaha? Mendingan. Ieu carita na kumaha bisa kos kieu. Aing kamari nolongan ieu awewe nok diculikan. Ayo. Aing koroyok eleh aing. Miris amat. Ayo aing aing padahal geus tinggi lah geus segala sapu jaga, sapu injuk, sapu nyerel aing. Tepeleh. Emang ngomong kusaha kitu. Ya ho aing ngaran sambeul eta pokona mah bandit bae lah eta mah berandal. Jaman nulungan atuh ikhlas boanya. Ya, munnya aing nolongan teh ikhlas. Aing amun nolongan aing minta ieu bayaran. Padahal mah wiro jasa. Tapi kudu minta bayaran lah. Di mana ge? Biro jasa ganon ge bayaran. Zaman kuari mah zaman brengsek ya. Naon ge kudu pakai duit mah. Mau lancar. Eta ieu
karena ilmu mah kabeh ge kudu ikhlas. Sakumaha tinggina ilmu ge itu ikhlas mah moal berguna, jangan naon. Bener kayaknya. Bener sih ya. Kudu ikhlas emang kayaknya padahal mah. Aing mungkin aing agak ikhlas tah aing eleh. Ilmu aing padag aing. Udah kuari main belajar ikhlas lah. Makana ge kuari mah belajar ikhlas, menolong anu jelema kasusahan teh. Tuh. Kayak gitu mah. Saya terus bangunna sia hebat amat ngomongna. Coba ajaran aing. Dianggap guru ku aing sia. Tuh yang boy kompetemean bener. Guys, kayak gitu mah cicingnya poin bere senjata pamungkas aing yeuh, tapi ulah disalahgunakeun makena nya. Ya. Nah, iya nu ngaranna pusaka. Mah kampak. Aing boga senjata eta mah. Poe ka mana meureun jaya aing gelut aing, leungit nyoka mana meureun dah. Senjata aing. Atuh ieu mah beda kampakna jeung nu kamari. Ieu mah kampak sakti. Tapi ulah salah digunakeun. Sakti mah. Ayo. Ya. Sari mah nya. Gue janji. Ulah dipake kesombongan. Guys. Aing enggak mau kenaon tuh gusti doang ge. Kayak sombong moal aing ge. Sembarangan. Si doang ge mau teurak. Coba jajal ka beung. Ya. Mau kan teurak. Sembarangan. Atuh geus mau teurak lah. Gitu. Guys. Teh, ini jagung apa baragus amatnya? Oh nya baragus. Kebal ge panen ieu mah teh. Heeh sabar bae kayaknya orang akan hasilna. Satu hayu orang balik nyamperkeun abah keur ngalan kayu. Woi, ngarok kok ngeun amat. Sayang. Aduh, pahit ini. Weh, telah launan. Astagfirullah. Berkas ya. Ini guru mah. Masakan bang. Apply. Bang geus menang kayuna. Boro-boro menang. Manggihin kos kitu tah nang guluk be. Kos mayat. Lah. Di eta mah nu kamari nolongan Neng, Bah. Bener Neng, aing ngomong teh ya, sok padu bae. Bener, Bah. Mun teu percaya mah tanya bae ka nyana. Oi, naon? Saya bener kamari nolongan ieu budak. Sana mah heuh ya. Kan kamari teh nya, nu di budak-budak teh nya. Geus aya tatu aya kitu mah, nuhun nya geus nolongan anak aing. Tapi amanat eta nya. Kampak. Ulah dipake nu teu bener. Ya nih. Nuhun ya. Sampeuna. Ayo. Siap ya ngepas dendam yuk. Dah, ini mah. Panasa kali mau aing yuk. Yang bener men aing. Ngomong bae. Dia salah tolong-tolongan. Mana nya? Sasya. Saya nyalaing. Ya, Ida hiji. Jero jasa. Naon sia ulah ngaganggu urusan aing. Urusan sia. Jadi urusan aing lah. Makanya membela kebenaran dan keadilan. Bingung ya. Sia deui. Tauna tak tolong. Kamari sia. Orang biasa. Ieu urusan sia naon jeung aing? Jadi jagoan. Pan seuras. Bahaya wanem jeung aing sia. Ya ada sia. Sebenarnya tebenang sia tah. Macam-macam jeung aing. Ayo maju dia. Jadang bang siang. Ini siapa lanjut dia lah, sia tuh nak ngomong. Ya. Kodar saya cuma aing. Udah naonan lah. Menang aing. Caremen udah naonan lah. Nuhunnya biro jasa. Naon? Ulah kalau lima aing. Ridho lillah ta'ala aing. Ikhlas. Terus sebalik itu. Ayo. Bet jadi aing nolongan lah. Dah, ayo.
Mana bos? Ya, oh iya, mana lah yang biasa. Kira-kira hasil can nih budak ya. Meureun. Soalnya cenah tadi budak-budak awewe. Oh, di mana? Di sebelah. Hasil tuh kira-kira. Si Bandung meureun. Kurang kumaha yeuh jadi. Sampeurkeun ka dieu. Tangguhan we misalnya. Woi, sekarang. Ya, saya nangguhan ayo. Ayo guys, langsung bareng berangkat ah. Mantau. Ayo. Berangkat orang. Yo. Bener siap. Lalu tuh. Gerak. Dia ada siamat itu tutut kuari. Bangsa. Mana? Main. Ayo. Ayo preman. Neng. Si Dinda ditakeun dulu ke penculik. Ayo orangnya golongan. Lain kamarnya. Bos. Tanggung. Ih, anak gua tau balolon amat sih ya. Ngapain bos? Ayo kabur, mumpung ayo aja sa. Ayo, Riba yang keluar senjata ini mah. Saha, udah puna ele, buk panjangnya doang. Aduh. Masih tanya, emang guys, belajar ikhlas, nolongan nujul makasih santai, aku di ikhlas. Gosok menta, gimana menta nanya aja. Ini jagung apa bagus amat ya? Baru menang ayo, tanya meta tak. Dulu. Bener bah. Ampun kepercayaan mah tanya bae kanyana.
Habis naon? Dulu aing balik. Emang gak mana, Bang? Emang gak mana, Bang? Balik. Inilah bapak petani ya. Wih, tapi salah lagi. Enak nolongan aing malah ninggalin aing sia-sia. Wiro Sasono itu nama aslinya, lahir dari ibu bernama Suci dengan ayahnya bernama Raden Ranawala dan dibesarkan oleh seorang guru bernama Sinto Geni alias Eyang Sinto Gendeng atau Sinto Gila. Wiro Sablo mewariskan sebuah senjata sakti berupa kapak bermata dua, berhulu satu, berkepala naga. Kapak naga gini 212 namanya. Senjata pamukasnya Wiro Sablo yang hebat, yang siap membasmi orang-orang jahat. Karena dua memiliki harta di dalam kehidupan. Dari manusia terdapatlah unsur naturali dan Tuhan. Semuanya ada di dalam dunia ini. Terdiri atas dua Sadi, iji. Untuk. Tapi udang di mah. Kan saya nongol dinya roll action saya ngajakan dia tudung saya be roll. Langsung gitu kamera saya puk mundur enggak roll action.